Kang nyanya paantel kulit jeung nini ti pamajikan matak batal wudu. Jawabanana lamun urang paantel kulit jeung nini ti pamajikan teu matak batal wudu. Sabab nini ti pamajikan hukumna mahram alias haram dikawin salilana. Sakumaha keterangan dina kitab Nihayatul Muhtaj juz kagenep halaman 274. Ibaratna wayah rumu haram dikawin alaika atas anjeun saha ummahatu zaujatika pirang-pirang indungna pamajikan anjeun minhuma rek tina nasab atawa tina rodoah sarua bae wa in alauna sanajan kaluhur. Maksudna rek indungna pamajikan alias mitoha, rek nini na pamajikan, rek uyut na pamajikan, rek bau na pamajikan, rek udeg-udeg, rek jangkawareng jeung saterusna kaluhur, eta teh statusna mahram, haram dikawin. Wa ilam yadkhul biha sanajan can ngaduhul kanu jadi pamajikan. Mata kaidahna nikahul banat tahrumul ummahat. Liitlaqi qaulihi ta'ala karena nuduhkeun kana makna mutlakna dauhan Allah Ta'ala wa ummahati nisaikum. Jadi nini ti pamajikan, oge uyutna, oge bawana jeung saterusna eta teh statusna mahram haram dikawin. Jadi atuh kulantaran haram dikawin jeung haram dikawin lagi alal abad salawasna matak tatkala paantel kulit jeung urang henteu matak batal wudu. Wallahu a'lam bishawab.